Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararah Mang bala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita nya, carita pondok. Ieu lalakon ajengan uso anu hoyong ningkatkeun ekonomina janten Bandar Sapi. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana ieu YouTube Ki Demang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu paranto subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugianya sing tiasa janten rencang anu ngahibur aktivitas palawargi sadayana nya gitu. Ulah hilap di like di komen ya. Sareng saumpamina ngaraos kahiburku ya pedaran dongeng Sunda hoyong nyawer ka Mang Ian ta ieu nomor dana nadanya di luhur. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon ajengan uso anu hoyong janten Bandar Sapi. Mangah kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Bener cek beja nu ngaranna rejeki mah moal pahili moal kasilih jeung moal pipili. Ari lain bagian mah sok sanajan sagala cara diajaran hasilna moal bebeunangan. Moal kapetik mun seug lain milik usaha miharep bati hasilna kalah karugi. Boga modal gede lain jaminan bakal loba beunang untung teu saeutik kadon buntung atawa kaduhung. Aya kalanan usaha tanpa modal ari memang alus nasibna mah bisa menang hasil anu mucekil. Kitu deui anu karandapan ku ajengan uso ti mimiti jadi Bandar Sapi nepikeun ka Bandar Meri ukur panggih rugi we jeung rugi. Ti mimiti dagang cilok nepikeun ka dagang endog keukeuh mentog sanajan cilokna geus dieusian kulub endog. Kungsi ajengan uso teh ngalaman gawe jadi cleaning service di kantoran tapi teu lila. Hampur ajenganna deui mah dongeng. Alatan gajihna teh teu kaharti can cacap sabulan geus ngunurkeun diri da eta kantorna tuh da di kantor desa. Ajengan uso teh jadi Bandar Sapi kieu caritana balawargi. Aing kawalat euy. Ajengan jadi pemeran. Keun eta dongengnya. Aduh, ampun Gusti. Sakali waktu ya ajengan uso teh meuli sapi ti urang jauh anu teu kahaja wawuh
sapina teh sapi jalu, awakna lintuh, dijual pedah anu bogana teh keur butuh pisan duit, alatan anakna ngadadak kudu dirawat di rumah sakit, rega sapi teh 7 juta kitu paminta nu bogana. Sakanyaho ajengan uso mah pangawakan sapi model kitu mah paling henteu dina dijual gancang oge bakal payu 10 juta, teu ditawar da ngarasa lebar. Saharita ku ajengan uso teh dipanjer pibatieun geus kaincer. Anu ngajualna di janggian poe isuk bakal dijejegan bari sakalian mawa sapina rek neangan heula mobilna bari jeung babahanan cenah. Padahal nu puguh mah duitna teh teu nyukupan. Pasosore Bah Agus di tepungan urang ranca manyar, ngomongna teh malapah gedang eta ajengan uso pedah rek ngahutang. Aya ite duit mah ajengan ngan kasebutna duit panas, sakirana moal lila mampek we pake heula, cek Bah Agus nidaria. Oh pokona mah moal leuwih ti saminggu bah, pasti dipulangkeun deui. nya teu nanaon we nu penting mah lancar jeung batiannya. Amin amin. Bah engke urang balitungannya, soal kauntungan tangtuna ente bakal kabagean. Ih babari eta mah. Oh ya siap atuh bah di kitu mah, cek ajengan uso ni atoheun pisan. Isukna ajengan uso teh nepungan Bah Anyun rek ngajak badami narik sapi ku mobil dolakna. Bah Anyun nyanggupan sok komo ajengan uso teh sanggup mere ongkos anu kaitung leuwih ti lumayan. Haget atuh jeung haripet eta Bah Anyun kalayan janji mang narikeun sapi ti kandangna nepikeun ka tujuan sapamentana ajengan uso. Bral atuh duanana teh arindit, Bah Anyun nyupiran bari kakawihan, Bah Uso ajengan uso anu diukna di gigireunana teh katempo meni gaya atuh, di sapatu jangkung calana jeans, di jaket kulit topina laken model kieu nya. Kumaha we siga koboy eta pasemona ajengan uso teh meni berag sorot panona ngagambarkeun ka bunga. Diukna tumanina nglepus udud bari jeung beak sundut. Anjog kanu dituju eta Bah Uso teh ngajejegan kurangna pamayar ditungtungan ku sasalaman. Basa ditaikeun kana dolak teh sapina teu daekeun depa. Mulina teh ti wanata teh. Antukna eta sapi teh diantep we sinanangtung kenca katuhuna dipalang ku awi urut pamoean sangkan katahan teu ngagubrag mangsa ngaliwatan tikungan laju miang. Sapaparat jalan eta hulu sapi teh teu cicing, luak liuk nempoan ka sisieun jalan, bangun anu helok pedah kakaranya horamena kota. Abong sapi kampungan sigana teh tara pisan nyaba ka kota. Ajengan uso ngobrol jeung Bah Anyun, barakatak seuri ngeunah nepikeun ka ngalenggak. Kitu deui Bah Anyun teu eleh gede soraseurina teh, nya kakak abong anu rek meunang untung sigana teh. Dolak majuna tarik pisan, ninggalkeun haseup knalpot anu hideung mulek teu beda jeung beuleum ban, oge sarua jeung kulit ajengan uso. Leo ka kenca, malibir ngarah teu asup ka puseur dayeu. Laju nyemprung mapai kampung. Kupling ditincak ngoper gigi memeh nanjak eta dolak teh keukeuh atuh mangprang
nyorang tanjakan Cihideung anu kawilang netek jeung manjang. Kitu di basa di palebah tanjakan Cibodas dolak teh teu ilang bedas, ngalacat sakocepat. Maklum dolak kaluaran tahun kolot atuh, leuwih kolot ti umur anu bogana. Awak mobil geus teu puguh rupa tapi tanaga moal eleh ku mobil sedan kaluaran Eropa. Butut-butut oge Kang. Ieu mobil teh geus aya nu nawar. Ngan teu dibikeun we lebar. Ceuk Bah Anyun bari miceun kuntung rokona. Ulah kabita ku panawar. Cantang tuh manggihan deui nu samodel kieu. Ceuk ajengan Uso mairan. Bayangkeun we Kang. Bieu tah ditanyakan. Gigi tilu eta teh make pris ge sabendana mah waniun tah teh. Bah Anyun bekireus. Bah Anyun teh bekireus we. Ji, eta teh, Bu. Ceuk ajengan Uso gogodeg. Aslina Kang, daek diriungkeun daek burut sakacamatan iwal kuring we nun teu. Ceuk Bah Anyun. Jalan anu diliwatan mimiti nyorang pudunan jeung tikungan mengkol ka kenca. Bah Anyun muterkeun setir bari awakna milu obah meniti dengdek-dengdek we. Kitu di basa mengkol ka katuhu, sukuna anu sabelah teu cicing pindah ditincakan, tina pedal gas ka pedal rem geus puguheun bibirna mah loba ngomong bari saeutik nyombong. Ngagul-ngagul eta teh Bah Anyun teh kana dolak jadul. Sabot keur ngeunah narik setir mengkol ka kencakeun. Mobilna teh ngadadak ngagejlig. Anu numpakna kabeh reuaseun. Bah Anyun rikat nincak rem tapi mobil teh keukeuh ngageuleuyeung. Pindah deui nincak pedal gas kadon ngagaur we teu daek maju ngagancangan. Reg teh mobil ngadadak eureun. Mesinna mah hirup keneh tah teh. Bah Anyun heraneun. Teu lila ti harita manehna nempo aya ban ngagorolong miheulaan. Plak atuh Bah Anyun teh nepak tarang sulahna bari ngomong. Aduh, cilaka jengan, ban tukangna lesot. Ceuk Bah Anyun leungeunna pakupis atuh muka panto mobil anu memang sok hese dibuka. Atuh kapaksa harita Bah Anyun teh kaluar tina jandela. Sanggeus kaluar tina mobil dolakna, berongbong teh Bah Anyun ngudag ban anu ngagorolong kalandeuhkeun. Waduh, sapi dewe kumaha tuh? Ceuk ajengan Uso bari sarua hesieun muka panto. Antukna mah sarua deui ugal-ugil, kaluarna teh tina janela jaba ngait beuteungna teh nu budayut teh. Barang breh sapi teh geus ngagubrag, bari kekejet eta, kacekek meureunan ti dituna mah pedah tali panyangcangna purek teuing. Bah Anyun rampang reumpeng di barung hate anu tagiweur ningali sapina dina kayaan sakarat. Kalacat ajengan Uso teh nya. Naik tu mikir panjang deui, serepet mesat bedaug tina cangkengna, tuluy jajampean sabisa-bisa. Cit geluncit cit genolom taina pait dagingna polem. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk ajengan Uso teh. Geresel eta sapi teh dipencit sapada harita. Getihna ngabaya-bah dina bak. Saterusna nyurucud turun ngaliwatan sela-sela alas sedolak anu geus karancang, antukna ngamalir ka jalan. Beres mencit, ajengan Uso diuk ngalungsar gigireun sapi, ngeluk tungkul lirbuuk meunang mabuk. Leungeunna nyekelan keneh bedaug anu baloboran getih, hanjelu, bingung. Teu tulus ajengan Uso teh meunang untung. Satadina mah sapi teh rek dijual kanu pesen keur ingueun,
Tapi nempo kayaan kitu mah kapaksa meureunnan kudu dijual kiloan hitungan daging jeung tulang. Bah Anyun luut leet kesang manggul ban bari nanjak ambekan ngahegak meni nyenen kemis ngarasa eungap keur mah berat mawa awakna anu lintu kata mah bari manggul ban anu ngagorolong jauh. Sajeroning nanjak manehna teu puguh pipikiran kudu ka mana jeung ka saha minta tulung ngomean mobilna katambah ngeunaan waraga deui tangtu jumlahna teu saeutik ka irong eta asna geus tangtu potong gantieun bari jeung kudu ngabubut heula alatan onderdilna geus arang langka can deui oligardan beulieun pokona mah matak aral jeung jangar. Anjog ka hareupeun mobil eta Bah Anyun teh ujug-ujug kelepek teh kapiuhan. Tayohna mah meureunnan reuwas anu kacida dumeh nempo oli warnana beureum jiga getih gubrak lengrek. Bah Anyun teh kapiuhan nang karak bengkang dina getih sapi anu ambalayah di jalan. Ngadenge aya nu ngagubrag eta jengan uso teh ngarenjag kuniang nangtung kebeg teh ningali Bah Anyun nang karak teu empes-empes jeung ajengan uso luncat tina bak bari ngagero tapi Bah Anyun keukeuh teu ngawaro. Akhirna ajengan uso teh kagarawakan minta tulung meureunnan di ditu nama tulung-tulungan tarikna sora ajengan uso anu ngageleger teh kadengena ku warga anu kabeneran aya di kebon keur ngurus huma atuh tukung silila beureuyeuk warga teh dararatang urang lemur nyalampeurkeun ka palebah ajengan uso kira-kira 10 meter deui ka ajengan uso reg teh masyarakat ngadadak ngaraneg samalah malunur deui. Kabeh anu datang ka sieunan nangeunaan jelema ngagoler baloboran getih komo basa nempo ajengan uso anu keur nyekelan bedog mah ngarasa sieun meureunnan masyarakat teh jadi korban antukna masyarakat ting belecir lumpat peperot bari sarua pating gorobok aya nu meleteng lumpat mapai galengan sawah meureunnan daga galenganna teh leutik gejebur aya nu ngaluncatan wahangan maruk deukeut meureun wahangan teh gejebur deui ka bawah palit riweuh pokona mah eta nempo anu daratang kalah naringgalkeun teh ajengan uso ngerasa beuki bingung panonna mureleng ka sabudeureun luak lieu gebeg teh eta ajengan uso kakara inget meureunnan keur aya di hiji toangan anu kawentar sanget uriding bulu punukna teh cengkat ceuk beja mah tempat ngageugeuhna raja siluman di dinya teh tungtungna mah ajengan uso teh teu mikir deui ngan bulu beuti lumpat oh tungguan Kang eta ajengan uso gegeroan ka masyarakat nu kabur atuh masyarakat anu disusul teh beuki notog-notogkeun maneh sieun kaberi ku ajengan uso anu ngudag bari ngacung-ngacungkeun bedog bus ka pakampungan atuh ningali masyarakat teh nya aya nu ngabring lalumpatan teh aya naon anu ngais orok berengbeng lumpat anu keur jajan bala-bala di warung urang ningali ngabring lalumpatan teh milu lumpat bus teh ajengan uso ka warung bari ngacung-ngacung bedog tungguan Kang tungguan bring kabeh teh sieun ku ajengan uso suwe teh menurek bisnis nuatir mah tukang baso ditinggalkeun basona atuh ajengan uso teh nya eureun heula sakedeung ngasaan geus kitu milu lumpat deui aing mah da kalakuan teh
Pala warginya itu dah ngarana dongeng gimana hampura aja kan. Cing atuh. Pala wargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan dirinya. Cak urang tuna lalakon ajengan uso anu keur lumbat bareng jeung masyarakat ngabring. Aduh. Cing atuh ajengan. Tungguan teh tong bari nyepengan bedog dia acung-acung tuh. Tungguan. Atuh batur teh nyangka narek dikadek. Keuna ieu mah carita ponok pala warginya. Moal dihambura cenah. Cak urang tuna dihanjuang siang urang teu dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya tadi udah Mbah Uso.